tepangkeun nami abdi Muhammad Jaga Sutirja di kelas 10 IPS 2. Abdi di dieu bade ngawawancara ngeunaan COVID-19 saat acana ibu tepangkeun ostay. Tepangkeun nami abdi Neng Sri Winarni, orang tua ti Jagat. Dampakna COVID-19 karena pembelajaran di sekolah. Pangaruhna nyaeta belajarna dilaksanakeun secara daring, murang kali janten seueur atau napi sering nyepeng HP. Kusababna bahan sareng tugasna ayana dinu HP. Anu abdi dipikasieunna panon murang kali bakal minus. Kasababna langkung sering ngagunakeun atanapi nyo HP. Pelajaran online oge asa henteu efektif kanu penjelasan materi, sabab kadang sambunganna terputus atanapi kuota CF. Malika ngajelaskeun kadang materi anu ditepikeun henteu nerap ka murang kalihna. Naon harapan ke depanna? Mudah-mudahan COVID-19 engal beres saengalna. Janten murang kali tiasa diajar deui di sakola.